Saking resepna kana mie goreng tara bosan mun olahna dikieukeun. Besti poe ayeuna teh tenana asa hayang mie goreng tapi kela-kela kedeungnya tenana tarik ngalah heula daun bawang. Atuh da menikat kabita besti aya daun bawang meuni aralus teh dina pot nu belah dieu teh. Jigana teh lamun pararanyang daun nama 4 siki ge mah. Tuluy bukakeun kulkasna cokot bawang bodasna. Anu arek make bawang beureup ge teh nanaonnya besti tapi teh nana mah biasa make bawang bodas. Bawang bodasna geus meunang mah tutupan kulkasna tuluy nyokot heula si tangkal bawang. Jigana teh mahi 2 tangkal oge si tangkal bawang nama besti tuluykeun mukaan lah ieu cangkang bawang. Aya nu kararomen cenah teh nana naha si bawangna teh dikumah heula ayeuna mah ku teh nana di videokeun dikumah ge nya besti diguyur dina luhur cai dina luhur cai heuh nya. Pokona mah dikumbah geus dikumbah kieu mah dituluykeun dipinahkeun nyokot heula talenan. Sameme si bawangna dicincang direcah ieu teh nana heula cai aja ngulup mie. Biasana mah make Indomie goreng tapi ayeuna mah sari mie goreng isi 2 sugane atuh waregnya jang ngaganjel. Sabari nungguan caina ngagolak mah ayeuna mah dituluykeun nyincang heula ieu si bawang bodas. Tapi pas diajaran make peso leutik kieu mah teu geunaheun nyincang bawang teh diganti we make peso nu gede. Tuh apanannya teh reh make peso gede mah dicincang-cincang kieu mah dituluykeun si tangkal bawangna diiris laleutik. Biasa ari si bawang bodas jeung si tangkal bawangna mah ditumis besti dipisahkeun jeung daun bawang anu nangala tadi. Motongan bawangna anggeus dituluykeun kana kompor heula besti cetrekeun komporna tumpangkeun ka telna. Lamun misalna si komporna geus surung ka telna geus panas mah kucuran minyak we saeutik. Ternyata si caina teh geus ngagolak jadi diasupkeun we si mihna teh. Lamun mihna geus asup kabeh kieu mah tinggal omekeun heula besti soalna teu kakeueum geuninganan. Jigana teh ge minyakna teh geus panas urang asupkeun we si bawangna teh diusang aseng sakedeung. Sabari nungguan si bawangna asak teh nana teh arek ngeuretan heula ieu si daun bawang heueuh tadi teh nana ngumbah oge cengek 3 siki soalna lamun teu make cengek teh tara ngeunah. Ari make daun bawang seger kieu teh meuni geunaheun besti ka ameuna teh meuni seungit pisan teh ninganan. Kela-kela kedeung ngosengkeun lah ieu saeutik dituluykeun ngeuretan lah ieu cengek. Lada moalnya lamun misalna make cengekna 3 siki. Cengek jeung bawang daunna geus dikeuretan mah tuluy ieu ngelap-lap peso disimpen deui kana berangkas pesona besti. Siapkeun piringna tuluy asupkeun heula si bumbu-bumbu mie nu aya tadi. Ari mie sari mie goreng isi 2 kieu mah ninganan eueuh saosannya besti kudu disaosan ulang atuh meureunannya. Lamun misalna si perbumbuan geus asup kabeh mah si bawang daun jeung cengekna eurihkeun kana jero piring. Ulah poho ditambahan oge saosna sing lobanya soalna tadi teh eueuh saosan ditambahan we kecap. Ari dikecapan di atawa henteu mah sesuai selera masing-masing we nya. Si bawang bodas jeung tangkal bawangna geus asak mah asupkeun kana jero piring ieu teh minyak panasna rek dieurihkeun heug henteu kajeun tuluy asupkeun mihna samemeh diasupkeun ku acak-acek heula diaduk-aduk. Lamun misalna geus diadukkeun kieu mah burusutkeun mihna dituluykeun diaduk-aduk oge ieu si mihna teh jeung bumbuna teh. Hayu besti ayeuna mah urang nuang heula ieu mie sugan we atuh ngaganjel tapi ieu teh neangan kursi belah mana pek teh belah dinya ayeuna mah urang kurupukan heula. Bismillah besti urang cobaan heula. Pas dihuapkeun teh besti aya lada, aya haseum, aya amis poho deui haseum mah eueuhannya teh di buah jerukan ieu teh. Biasana mah make perasan jeruk nipis ngeunah teh besti aya haseum-haseum lada kitu. Tapi da dikieukeun doang ge ngeunah geuninganan besti komo lamun misalna si kerupuk ladana teh sing loba